Waalaikumsalam. Coba cari kadunya. Salik ibu nak. Aya naon, Bah, dongkap ka dieu. Iya jang dokter. Pun bojo nuju teu damang. Udah di Parios. Ari Abah. Ari ieu mah tempat praktek dokter hewan sanes dokter umum atuh. Ah teu sawios jang dokter. Abah heulana ge pun bojo teh tilas kupu-kupu malam. Ya Allah. Hirup kieu-kieu teuing. Ngajomblo nepi ka 4 tahunna. Dia cara nama orang tatanya ka Baodi. Aya naon? Laleuleus kitu. Kararusut kitu beungeut tadi tilep-tilep. Hayang naon? Bah, abi teh hayang gampang jodoh kumaha carana. Gampang. Hayang jodoh nu kumaha? Nya nu jelas mah Bah, awewe geulis, bodina halus, terus bager. Sanggup teu ngalaksanakeun syaratna. Aya 3 eng. 3 eng teh naon, Bah? Eng kahiji nyaeta ngadoa. Nyuhunkeun ka Gusti Allah sing gampang menang jodoh. Sarua jeung kayang maneh. Ai pami eta mah Bah ku abdi ge tos dilaksanakeun atuh. Tiap detik, tiap menit, tiap salat 5 waktu lagi ku abdi teh. Teu boleh ngadoa ka Gusti Allah. Berarti maneh kudu ngalaksanakeun eng anu kadua. Naon nu eng kadua teh, Bah? Eng nu kadua ngusahakeun. Maneh kudu ikhtiar. Kudu boga penghasilan. Pake ngadeuketan eta awewe. Atos, Bah. Ku abdi teh tos diusahakeun. Teu sirik da unggal lembur di papai. Di Parawan, Randa, nepi ka nini-nini. Diajak nikah ku abdi teh alimeun narolak. Oh, gitu nya. Berarti maneh kudu ngalaksanakeun eng anu katilu. Nah, anu katilu teh, Bah? Eng nu katilu nyaeta ngeunteung. Tapi bener cek Baodi. Kudu ngeunteung.